Sok pusaka hiji-hijina anu keur teu damang lanjut nuluykeun deui proyek lomari bubututan. Jol isu keneh teh meunang kabar bahwa pusaka hiji-hijina teh nuju teu damang. Atuh geuleuyeung wening yeuh sok sanajan di imah pabalata keneh ge da kaayaan kolot mah leuwih penting. Tah ieu geus nepi di buruan pusaka hiji-hijina da sok gala leumpeur geuningan besti ari kolot gering teh ning tuh nyampak teh keur dibaturan ku saderek-saderek. Bapak teh karaos lieur sareng sebel cenah. Nyeta apanan gaduh penyakit lambung si bapak teh besti. Atuh geuleuyeung wening yeuh si buni teh neangan heula keur sarapan. Urang neangan tukang bubur besti. Samemeh meuli bubur urang meuli heula bung-buahan. Tah pusaka hiji-hijina teh sok resepkeun kana alpuket. Singkat cerita alpuketna geus dibeli. Tah tuluy we meuli bubur keur sarapanna. Mudah-mudahan we di emam diseepkeun. Nyeta da tadi mah ditaros teh alim cenah. Ah pokona mah ku si bunit mah urang paksa we. Tah singkat cerita ieu geus nepi deui di rorompok. Sok wayah napa kudu di emam ieu teh. Ngarah jagjag ngarah engal damang deui bapak teh. Omat seepkeun nya Pak. Singkat cerita ieu geus nepi di waktu sore. Hayu ah besti urang nuluykeun deui hanca. Ngarah tere halali jerah eta bubututan teh. Masang bagian luhur geus beres. Tah ayeuna mah kari masangkeun bagian handap. Barikot kudu hati-hati sia besti masangkeunana teh. Kusabab sarareukeut tungtungna eta teh. Hati-hati bisi ngagores kana cetna. Hati-hati bisi ngagores kana leungeun deui. Tuh da tibalik geuningan besti masang teh. Tuluy we dipuihkeun ning tah. Tuh ari bener mah asup we ning ieu. Lanjut ayeuna mah urang masangkeun sekat bagian kiri. Kela-kela bisi salah deui ieu ge. Ah moalah bener sugan. Hayu we besti urang pasangkeun. Ari pas rek dibaudan teh. Naha cekeng tepong pet sabelah ieu teh. Heueuh salah teh kitu teh besti aing tah tuluy we diganti deui ku nu sejen. Tah sigana ku ieu mah bener. Atuh langsung we ning ieu urang baudan deui besti. Tuh dari bener panggih jeung pasanganana mah. Langsung asup langsung pageuh di baud teh. Tah ayeuna mah urang masangkeun sukuna besti. Sok lalaunan kade. Tah ieu ditangkarakeun heula si lomarina. Ngarah babari masangkeun sukuna jeung nyapatuanana. Tuh da kieu besti marukanan teh prosesna teh. Dibulak dibalik digular digilir. Tah ieu proses masangkeun sukuna besti. Singkat cerita masang sukuna geus beres kabeh. Hayu we urang gotong urang tangtungkeun deui. Anu asalna mah tadi teh napak eueuh kolongan. Tuh ayeuna mah rada nyengcleuh saeutik sanggeus disukuan mah. Lanjut we ayeuna mah urang pasangkeun sekat-sekatna. Bari anger kudu apik masangkeun teh. Antara hareup jeung tukangna ulah pahili. Tah lanjut deui urang masangkeun berangkasna. Gayanya besti aya berangkasan ieu mah lomari teh. Tapi eta berangkasna bisa dipasang bisa henteu. Disesuaikeun jeung kebutuhan urang. Tah ieu pemasangan dahan bawah pintu. Tuluy we pasangkeun deui dahan atas pintuna. Lanjut deui pasang hambalan bawah gantungan. Tah ayeuna mah waktuna urang pasangkeun si pantok kacana anu sabelah geus beres. Lanjut urang pasangkeun anu sabelahna deui. Wow, udah kelihatan cantik ini mah. Tah ieu urang pasangkeun si kunci pantokna. Lanjut deui kana pemasangan laci. Sabelah beres tinggal sabelah deui. Alhamdulillah berhasil. Can beres besti. Tah eta pantona bolongor keneh can dipasangkeun. Hayu ah ieu urang terapkeun ngarah tereh beres. Panto sebelah kiri beres.